boga duit, boga utang dikasih kudil lah. Jual ku aing sia manuk teh. Bayana heuh. Lain teh nyaah aing teh jual ku aing. Ieu mah boga ucing cakramawat ieu. Gening. Kenaon, kenaon Ben? Keur ieu we ieu. Udah mah keur ieu ieu. Boga manuk alus we. Suarana ge geus sagala disebutan ieu mah. Ngacaprak. Geus diritik. Lain dik-dik deui naon wah. Rek goblok naon bisa. Oh, mu ieu mah ucing uing. Yo, tang kumulikeun tang. Tuh. Goreng padu. Tang kumulikeun tang. Goreng padu kitu saja. Pais cing gitu mah ku aing. Wani sabaraha aing boga butang. Cing cokek dijual ka sabaraha? Ke kuing ditawarkeun. 1 juta tapi. 1 juta. Heeh. Eta yang 1 juta. Manuk kieu. Tong mahal deui atuh. Tong 1 juta tidak manuk kieu. Halus ieu mah manuk teh. Halus ge da. Kumaha atuh? Wani sabaraha? Ya, geus akan 20.000. 20 mah wadukna ge mah rasa coklat. Halus ge urang jeung manuk kieu mah atuh. Kumaha atuh sok tete we tete? Heuh? 25. 25. Sok lah wanina nu bener sabaraha 100. Eueuh 100 mah yeuh. Teh di mana aya teh sabaraha? Tah ieu geuning aya tah. 50.000 we lah. Baik. Ieu we ucing eta ka diekeun. Didinya nama 50. Kucing urang mah tukang cengek ieu mah. Sugane payu Yo, jual bae. sabaraha? Jut ieu mah tuh. Kop manuk dia kan duitna diekeun. Aing rek. Kan bae lah ieu mah ucing nulungan we urang ada manuk kieu di dieu mah bayatak di dieu mah di paricitan lah. Baik lah, diekeun. Ayo. Diekeun Ieu ucingna. ucing. Geus sok. Aing boga ucing angrora. Jabrik sia. Tong engkel sia teh. Nuhun Ben. Duit boga, ucing boga. Asik. Cicing sia teh. Duit menang, ucing menang. Amankeun ah. Si Pudil da mama utang si Pudil. Mapai jalan satapak, ini ciga nu gelo anyar padahal geus sebelah aman heus. Si Pudil. Bahaya euy si Pudil. Kamana si Jali di teteangan ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan cengkor ditagih ku aing cing bak kebelah dieu ku aing teangan tah gening ku aing di teteangan ka tadi teh di dieu duk Naon amane Pudil? duk Naon Pudil? mana mayar teh Mana naon? janji isuk rebo Hutang. Wing neangan ka ditu ka dieu tata tangga ka naon imah digedoran teu panggih aing tah. Pokona mah eno bayar, pokona mah. Ngomong ge, sok ade. Kadang anu bae. Buru ka dieu 30.000. 10.000. Buru. Dong mah. Teteangan di warung isuk rebo. Yuk. Ngaja itu rek mayar itu. Pulangan. Berapa? 20. Pemulangan anak di ayo kumaha nya? Siapa matara mau. Lah tuh pemulangan. Oh pemulanganna? Heeh. Ah, mantak oge dia geura eta deukeun. Sok mah. Lamun oh pemulanganna ke kuing ditukerkeun heula. Sok mana duitna di dinya? Bener. Heeh, sok mana duitna ka dinya? Kuing mah karunya ka maneh. Tukerkeun sabaraha? Kapan ameh menang pemulangan 20. Tuh bener. Nya, sok bro ka dia duitna. Kudu bener transaksi mah da wing jujur tah. Berarti engke wing meureun nganterkeun ka dinya sesana heuh. Urang wing dipulangan heula ka ditu ditukerkeun. Wing ka deui ha? Dagoan we 2 jam di dieu. Lamun wing 2 jam teu ka dieu deui. Berarti meureun duit lapur diinjem ku wing. Jadi meureun hutangna sabaraha tambah 50. 80. Nah, jadi 80. Jadi 80 kan jadi gede untung. Bener tak? Cuma di 2 jam. Siap, bro.
Ayo dah. Aduh, hius. Sajam leuwih. Kamana si jalan nukeun duitna nih? Cicing ieu euy. Bener katipu di wae mah ku si koplok eta teh tah. 50. Tamat 80 tapi aing gedean euy. Duit bisa eta. Ih, aing mah. Geus 2 jam kumaha ieu teh? Bawain katipu deui ieu. Ih, ku aing susul geus ya. Aman. Jadi teu mayar utang. Si Pudel ku aing katipu. Utang 30, lambahan 50 jadi 100. Coba boga ucing jualan. Mantap.